paket ya. Mesen paket emang, Pak? Ya deh, Kang. Mesen paket gablek duit di mana dewek? Paket. Oh. Jalmi ya di bumi ya. Suara si petot ieu majikan teh Jang. Subre. Oh. Mang Petot rek naon usulan ka dieu, Pak? Nu puguna mah lain nganteran ka hakanan Jang. Hai buru nyumput ka kolong. Hati-hatinya, Pak nya. Hai buru nyumput. Tutupan gua Pak. Tawa ka keluar lamun ku bapak can digoronya. Bung masih kan penasaran nih si petot ke dewek. Kratos. Keluarlah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Aya naon deui sia teh ha? Masih kene penasaran ka dewek cumur ha? Liwat kitu. Aya bejana cenah aya nu kalengitan lemer jeung urak euy. Aduh, mungkin karma eta mah euy tos. Karunya teuing euy. Sia apal di mana sia petot? Urak jeung lemer aing aya nu mau. Hohoho. Apal dong Kang Petot mah didinya keur kahilangan. Lain rezeki dewek meureunnan. Bari nage geus ikhlas dewek. Mantong sakaitulah. Nikmatna narik belut euy bari liangna teh loba keongan anjing eta meni pelemna dipaes ku dewek jeung lemer pokona mah tarikan si belutna teh wah moal bisa sare euy masih kene karasa jedudana teh pelem Kang. Oh, jadi sia nya nu mau klemer jeung tegeran dewek teh. Mahanya aya teu ngaku pidosaheun ieu teh. Dewek. Gening sia nya. Bangsatna teh. Cungur sia. Tah kitu pan rasana kalengitan bubuk lauk dewek teh. Nu dipaling ku sia beut sia. Modar sia. Gara-gara sia petot. Anak dewek ngising cai sia. Anjing careha baing Urang balas ngising muncrut maneh Jang. Puas sia anakna nyaduk cainya gara-gara teu nyatu. Kurang ngajar sia. Yang belut bahro gekat dipepejet di kodokan. Dia sia. Lu sia Kratos. Ketinggalan tuh. Disumputkan di mana sih bubuk aing ah? Inget? Ngakul sia. Tuh, deleh genteng sia gorowong. Mana maju ka usum hujan deh. Tebok sia kebanjiran Saat sia kenteng dewek. Ya, urak mau meuni keukeuh nuding dewek mau bubu sia anjing. Ganti sia kenteng dewek. Anjing. Tang urak. Bangsat. Bodar sia. Dan bubu lauk. Bubuk tak cara sia. Kagok di penjara geus kieu macarana dewek. Bangsat sia. Rasakan ini. Tendangan si Madun. Sakit, marilikanku. Aduh. Sana tendangan si Madun. Hah? Ngebangus ya bangsa suruduk begu. Bangsa. Hade tos maneh boga ilmu teh boga ilmu suruduk begu segala di mana diajar nu kitu deh kah. Tapi dia moal mempan tos keur dewek mah kumu deui ilmu nu kitu patut. Ngebangus bangsa. Ulah nipel. Ajian deuk masuk mah. Wah, lu bisa ngahindar sia dina ajian depak sukma mah. Kuat jiga sidat pan sia di jero batu. Dewek dicantok sia tempok. Wah, bangsat. Ya, ajian regas golongan. Ku aing sia jalikeun ajian tusuk bokong. Jangan dulu bangsa. Berdiri kamu. Bajingan. Rasakan ini. Tak tengah-engel, tak pegel. Ajian tapuk engel. Pecah kepalamu bajingan. Pukulan baja ringan.
Ya. Wah. Bangsat sih ya. Kira aku sugan. Geus digencet batu mah masih kena bisa udang. Aduh, bagoy. Loba anu misalah ieu mah sendi-sendi tulang dewek. Aduh, karasa remuk. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ah. Ah. Aduh. Mana beuteung lapar itu. Asa hayang sangopasan. Aduh. Allahu Akbar. Kudu mani heula ieu mah. Moal bener ieu mah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Budak dewek kumaha deh. Alah. Aduh. Jang. Tolong Bapak, aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kasus ini pasti manjang ieu mah. Dewek kudu buru-buru ini jeung budak ieu mah. Kudu keluar kota ieu mah kabur euy. Jang. Keluar ayo buru. Urang init Jang. Hei. Kumaha Mang Petot, Pak? Bisa dielehkeun teu? Nyata Bapak kalepasan jurig Jang. Dipaehan ku Bapak si Petotna oge. Ayo buru urang ini ti dieu. Cilaka ieu mah. Pasti keluargana bakal nyarusul Jang. Beresan baju jeung barang-barang Jang. Aduh. Urang buru-buru ini teh. Bisi keburu poek Jang. Rek init ka mana tuh urang, Pak euy? Pan urang mah teu boga keluarga, Pak. Tujuan. Ka mana we Jang lah. Urang nuturkeun ka Langkang we. Nu penting mah Bapak mung dibui Jang. Maneh arek cicing jeung saha? Lamun Bapak asup bui, Bapak tak mau makan nasi jagung bagaikan burung Jang. Kumaha Bapak we lah, ujang tila nya Urang berpetua alang we lah, tikat amat ieu carita. Pasti keluargana nyarusul nareangan urang Jang. Pantakan urang buru-buru ini pokona mah. Supres.